Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdadan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ya Allah, yas'aluna oke bakal nanya ke kau akan wahai Muhammad keadaan kau ke kawan yang bakal nanya madza uhilla lahum karena naon perkara uhilla anu dihalalkeun ieu perkara lahum ka ieu kaum minat ta'ami terdekat tidak ada yang bakal nanyakeun ailahan muhal umah ul bejakeun badan nasan Muhammad uhilla lakum at-thayyibat uhilla dihalalkeun lakum ya apa pikeun araja kabeh lamun at-thayyibatu anu araranus ai al-mustalazzat anu ngalina iya anu ngalina pokokna mah anu kira-kira neunah terus teu dicaritakeun haramna geus haram we teh nu haram kan kamari geus carita tas alian eta lamun teu ngeurah Quran
itu kok tak beureuh mah sok sanajan teu dicaritakeun kamari anu caritakeun kamari hurmat alaikumul maitatu wadamu dan seterusnya aya perkara anu teu dicaritakeun di dinya tapi teu meunah bahkan tak beureuh nya ngaran mau matak madorot ulah uhilala kumutayyibat terus wa ma'allamtum minal jawari wasaitu jeung boboran perkara atau hayawan alamtum anu ngawurkan laranjeun kabeh minal jawari nyata tina pirang-pirang anu natuan hasil boborowan tina hayawan anu dilatih pikeun ngorok salkeun anjing atau satu galak linu maun berarti ngorok atau manu boga hulang gede berarti ngorok kan mukallibina barianan munculkeun kabeh munculkeun teh jadi teu didahar itu dana teh sabab geus diburukan jang dilatih jang ngorok jadi bobolan teh tadi dahar walaupun dewek teh seneng tapi disetorkeun ka hubungan tu'allimuna bade akan ngajaran laranjeun kabeh guna ka eta jawari gitu ikhwanina mimma yatana tina perkara allama anu ngamurukan kumparana kabeh salus Allah taala tina tata cara ngorok. Fakulu mimma amsakna alaikum fakulu maka beunang ngasahar alanan kabeh mimma tina perkara amsakna ngengkel ieu tadi teh hewan almarati moropea alaikum karanjeun kabeh sok sanajan kumanehna dipaehan boleh dina nalika lepaskeun bismillahan. Nah, jauh kali itu tuh ala cek benar itunya boga heula ngorok kaleuweung ngorok kelinci udah kok benar kalau kan dipaehan ku ieu teh tapi itu didahar setorkeun kalau itu mah didahar Sangkilang tadi pun lagi. Nya sangkilang tatu ku eta heulang. Lainna teh lain ti bobot lain. Lain ekan heulang sok kitu sok tek dibawa hibur ka luhur dan dipulakeun diwongkeun. Nah kitu mah teh ieu misalkeun ku heulang teh di saut nya. Tanaman seukeut datang ka ieu geus jajaran mencit sagala rupa teh. Iya teh. Nah itu boleh asal anu terlatih teh ciri-ciri terlatih teh lamun hewan buruanana dimunculkeun teh henteu didahar bukan disetorkeun. Sama boleh. Wadhkuru ismallahi alaihi wa dzkuru yang menyebut anjeun kabeh ismallahi kana asma Allah alaihi kana eta wawarohan tentunya kalau tentunya wattaqu yurusin halannya kabeh Allah wa musta'Allah inna Allah sesana kasariqul hisab dan anu kancang hisabanana al-yawma dinabai uhilla dihalalkan lakum bikenaranya kabeh nang at-tayyibat anu ngalina wa tu'amul ladina utul kitaba sareng ari kadaharan jalma-jalma ahli kitab tegasna pepencitan ulah Nasrani pepencitan ulah Yahudi eta hilul lakum halal kadaharan kabeh. Jadi lamun aya daging sapi impor di mana imporna? Gitu ya. Lamun misalkan di India anu agamana Hindu itu
Tapi lamun istilah nate geus atas nama negara, karena tapi lain istilah nate lain negara ti pribadi di itu nate. Tenan naonnya? Dia anu mencipta jama muslim atau ahli kitab itu Yahudi atau Nasrani. Beli kornet di Cina, itu agama nak lucu bisa ditahan. Itu sebab kemungkinan besar anu mencipta orang lucu. Kornet sapi. Kornet sapi. Kornet lauk. Lauk mah. Lain kornet lah atau sarden. Lauk mah aja di mana-mana. Memang pencinta tulang Yahudi, pencinta tulang yang Nasrani itu halal pikir kurang waktu amukum. Iya, itu lalu satu mah lalu kurang pencinta adalah halal di dalam kurang Yahudi, halal di dalam kurang Nasrani. Ayo naon? Kurma di robahnya bisa kamu kurmasan di robah yang nanti kitab nanti kamu yang pasti robah gitu. Ayo keturun di kitab itu di robah, keturun Quran teh. Lain. Nah, nalika zaman kanjeng Nabi teh. Yahudi teh geus teu barengan kan? Di robah sempurna. Nasrani geus teu barengan. Jadi ulah yang betul. Oh, cenakan beda yang lagi yang aya ke zaman kanjeng Nabi oke. Terus Yahudi teh nalika diturunkeun Quran teh. Lain berarti Yahudi jeung Nasrani mau kalau keneh kalau kitab nu asli keneh. Lamun nya kalau kitab nu asli keneh mah langsung iman ka kanjeng Nabi. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu jeung pirang-pirang awewe anu karaksa tegasna awewe merdeka minal ladzina utul kitab minal ladzina tadi jama-jama utul dibere ladzina kitab kana kitab min qablikum sabun ayat kabeh eta hilu laku antam kihuna halal dikawin. Jadi awewe kitabiat, Yahudiyah, Nasraniyah intinya Yahudiyah, Nasraniyah itu asal awewe merdeka, karaksa, kira-kira ya boleh kawin tenan, boleh saja. Ini asal awewe, anak asal lalakina Muslim itu non Muslim dan teh Yahudi atau Nasrani boleh dikawin. Dan lamun sabalikna teu resah. Nah, awewena muslimat lalakina Yahudi itu resah. Ulah wajar sama Yahudi yang di zaman heula. Keur zaman kanjeng Nabi di sarua ya. Idza ataitumuhunna ujurahunna di mana-mana mendatangkan arajul kabehunna kaita musolat ujurahunna kana mas kawinan. Namanya biasa dikawin musinina, barieu ngarabi keur musafir lajina, asal biasa dikawin. Itu dikawin akad-akadan jeung bapana kan itu bapana orang Yahudi. Anak-anak awewe Yahudi. Itu akad-akadan jeung bapana. Itu bayar mas kawinan yang penting kawinan lain Cina wala mutakhili ahdan jadi jauh lain dijadikan pasangan gelap kebukuhan terus sirunan Cina bina jadi Cina kira kita kejahatan kebukuhan ulah gitu. Waman bil imani waman yang hari sing saja lemah daya kurang kufuri siman bil imani kalau iman ayat tak murtad atas iman keluar
Akad habitu amalu lain loba anu tanina iman gara-gara ngelakunan awewe terus keluar tina Islamna itu lembur sakabeh amalna catatan alus teh kabeh nol itu nu aya mah nolak kabeh mun sabaritna lamun tanina kafir asli asup Islam itunya itu lembur sakabeh dosa anu berkaitan dengan Gusti Allah. Nah itu dosa di kepada jelema mah nah anggar ya aya perhitunganana wa huwa fil akhirati minal khasirin wa huwa jeung ari eta jelema anu kufur sabada iman teh itu ke di akhiratna termasuk jalma-jalma anu rugi lamun pae asup Islam. Kan lamun pae asup Islam teh oge nya amal baheula teh barang masuk deh Islam deh banyak. jadi nyampe kan perkara صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد